Sampurasun baraya urang maca komenan deui ieu nya ieu teh aya pertanyaan ti Kang Arif Said. Assalamualaikum, saha nu pernah diudag-udag monster cenah. Monsterna teh monster soang nya urang baca komen-komena ieu teh ti ai duka teu acan senti Zakia sering pisan abi mah diudag-udag ku babatok soang edan cenah harijeng hayu bae kajeun preman kampung cenah eta mah lah. Teh Hani teh Yuyun namanya waalaikumsalam moal komen cenah eta teh preman nya soang teh. Tah saterasna ti Mamah Rai umuhun matak nuju mapah pendak sareng si eta mah mending uih deui cenah. Kurang ajar tah makhluk teh nu kitu mah bain sing jauhkeun amit-amit. Wah sigana mah trauma kapok diudag-udag soang si ibu ieu nyuksruk sigana nah teraskeun waraya ieu teh aya komenan deui ti Mamah Rai keneh abi kantos dugi kagebolek se komo nuju nyileung lemah galak pisan mata kapok pamimpenak sareng nu kitu teh nya pasti nyusruk saya oge sim kuring oge aduh. Nah iya aya komenan deui ti Sriman Devan pernah mata duga kiwai sieun ku makhluk eta mas. Ageng si mana sumuhun atuh pangesareng pandak sareng soang mah. Ti Kang Cece Hamdan abdi mah pernah diudag-udag ka bumi dengan ku abdi disuguhan cau saturuy tos wareg uih deui puguna nyemah soangna. Ti Saripah abi pernah maksudna bujur dugi ka bolek sek cenah bujurna oge seep sabelah aya wae teteh abdi pernah diudag mas. Abdi kantos cung abdi kantos sim kuring cenah pernah dilodok katel cenah ti Kang Edi Suryadi sim kuring pernah dilodok eta taeun gitulah bebek badag gitu. Ieu ti Teguh mending mawa panggebug cenah soloyong cenah kitu malah. Ti Robah abdi mah pernah untung cenah mawa bedog dek dikadek nu dengan tetulus ada soalna nuju ngagoler cenah gitu. Waalaikumsalam nabi pernah cenah sireum dugi ka ayeuna sieun ku eta cenah. Ti Cikalem eta mah musuh uing ti leutik wah nyaan si bapak ieu mah nya musuhna teh kitu. Motor preman. Aduh. Iya ti Pak Suhendar, jangan perlihatkan ketakutan kita. Jika diperlihatkan maka wayahna diudag da muhun Kang. Salerosna mah ulah sieun ulah sima bisa mah lodok deui soangna nguran mah Kang. Mesieun soangna. Aduh. Alah calon mantu pernah nuju di sawah hari pek teh wah eta mah karunya tuh tos teh aya seepnya. Aduh soal soang teh inget emut ka dongeng na Kang Ibing nya dongeng ke Kang Ibing geura urang setel ieu dongeng Kang Ibing soal soang geura ieu eta entok oge entok mananya eta dongeng entok nu zaman flu burung entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon deui? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali, tamang. Mun teu aya tali pisan, teu aya ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula, sieun ditalian.
Atuh aya nog entok. Sia teh. Tah. Urang mah dongeng